10 Dalwu Aquarius. Anu kaliwatnya 11 Hut Pisces. Pokoknya nomor 12 weh. Tauron Aries, hiji Aries, 2 Taurus, 3 Gemini, 4 Cancer, 5 Virgo, 6 Libra, 7 Scorpion, 8 Sagittarius, 9 Capricorn, 10 Aquarius, 11 Pisces atau Hut. Naon deui nya hiji deui? Nu kaliwat naonnya? Mizan. Nah, Mizan kaliwat. Mizan Libra. Asad kaliwat. Anu ka-12 Asad. Asad mah Leo. Jadi 12. Kaliwat Asad. Jadi aya sabaraha? 12 rasi bintang namina teh al buruj tah langit teh dihiasi ku eta ku bintang-bintang anu neme. Nya anu disebutkeun neme katalar teu Hamal Saor Jaoja Sarton Asad Sumbulah Mizan Akrob Kus Judai Dalwu Hut. Bahasa Arabna teh Qatar Hamal Aries, Saor Taurus, Jaoja Gemini, Sarton Cancer, Asad Leo, Sumbulah Virgo, Mizan Libra, Akrob Scorpio, Kus Sagittarius, Jadi atau Judai Capricorn, Dalwu Aquarius, Hut Pisces. Eta rasi bintang teh ieu teh 12. Tah nu 12 bintang nu neme disebutan adalah tempat singgahna bintang anu 7. Jadi sajaba 12 nu bieu disebutan teh aya deui bintang anu jumlahna sabaraha? 7. Mana nu 7 teh? Hiji Marih. Marih teh Mares. Tah Marih tempat singgahna teh Hamal, Aries, Akrob, Scorpio. 2 ieu nyebutan bintang anu 7. 2 mah aya bintang Juhroh. Juhroh mah Venus. Venus tempat singgahna teh Saor Taurus, Mizan Libra. Nu katilu bintang anu 7 teh Utorid. Utorid mah Merkurius. Merkurius tempat singgahna teh Jaoja. Jaoja teh naon? Gemini jeung Sumbulah. Sumbulah teh Virgo. Nu saterasna bintang 7 teh Komar. Komar teh bulan. Bulan tempat singgahna Sarton. Sarton teh Cancernya. Jeung nya Sarton Cancer. Entos. Nu saterasna bintang anu 7 teh Sames panon poe. Panon poe mah tempat singgahna teh Asad. Asad teh Leo. Nu saterasna bintang anu 7 nomor kagenep Mustari. Mustari mah Jupiter. Jupiter mah tempat singgahna teh Hut. Kus gitu. Kus teh Sagittarius. Jeung Hut. Hut teh Pisces. Nu ka-7 bintang anu 7 teh Juhal. Juhal mah Saturnus. Saturnus mah tempat singgahna teh Judai atau Jadi Capricorn jeung Dalwu. Dalwu teh Aquarius. Tah teh kudu katalar lamun hoyong jadi astronomi mah. Ahli palak, ahli nya ahli astronomi kudu katalar. Ku Allah mah tos dijelaskeun na Quran.